jauhkeun rek ngabasmi anu korupsi, anu maraling, anu nipu beri duit rakyat. Ente kur katitipan hungkul jadi pemerintah tinu hanap nepi ka luhur siga nu moal pararae tinggal atuh dina Al-Qur'an kabeh jelema ge bakal pae ida matab nu adama in qato amaluhu ila min salasin eta atuh araraji mata oge tong bodo-bodo teh ngari hirup sok jauheun termasuk presiden rek ngabasmi korupsi yeuh ngabereskeun eta jelema anu nyeun gaduh nyeun kariweuhan masalah ijazah palsu oge diantep termasuk aparat coba bereskeun buru-buru ganti deui topik anu kira-kira ngabangun ngadidik ka warga sorangan tah pagawean kitu ge eta teh sarua jeung ngadidik ka warga sorangan